ka Allah gerage dek nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia. Almar'u ma'amman ahabba almar'u ala dini khalilih man ahabba qauman husyira ma'ahum pokona mah kumaha batur diukna mantakla tujalisul mauta fatafutu qulubukum ulah sok lulungguhan babarengan jeung nu pararae kajen teuing kadeleuna hirup oreng paeh dadeh saha wa manil mauta ya ruhallah qala ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna lah jelema nu cinta dunia nu demen kana dunia urang babarengan jeung bupati nu cinta dunia kajen nyana make sapari kajen nyana make sapatu herang oreng pae babarengan jeung gubernur orenganan gubernur pae babarengan jeung pengusaha oreng pengusaha pae babarengan jeung kiai-kiai Golkar oreng kiai modar. Iyalah urang-ulah sok ngabarengan jeung nu kitu lantaran ka bawah hate urang bae. Urang lamun nyaho kadar jelema eta bahwa jelema eta bae urang ge moal daek ieu babarengan jeung nyana. Kulantaran urang teu nyaho bahwa nyana bae urang milu saideologi orang-urang jeung nyana pada pararae. Cuali lamun urang geus kuat ajen teuing urang babarengan jeung saha ge urang geus moal robah sakali cai laut dihijikeun jeung cai muara cai kali cai sawah tetep cai laut mah moal bisa ngahiji jeung cai-cai nu sejen eta mah kakarak meunang bahkan ditugaskeun ku Gusti Allah titah ngadatangan jelema-jelema zalim, jelema nu munafik. Boga cara tersendiri nyana dakwahna guys, sebab nyana geus jadi pilihan Allah. Ieu malamun urang erek ibadah ka Gusti Allah dina bidayah urang api kunaon ai barang geus jadi di luhur nihayah. Endahan terlena orang kumaha dongeng kibar siso 500 murid mun ngadoa ngebul kibar siso nanyahun doa diterima jeung teu ditarimana bahkan kibar siso bisa lulumpatan di luhur hiberan ku hebat-hebatna ilmu kibar siso tapi ternyata hubud dunya nyana iyalah gara-gara cinta dunia barsiso maut keluar tina agama Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Jelema hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik ti mimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggueun naek ka angka 2 saminggueun naek ka angka 3 saminggueun tarap tila rapih jasa ngadidik guru teh urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis ae ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranyana dipagahan ku nyana ieu nyekel kapurna kieu ieu nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah ini teh sebenarnya sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal galuaran tidinya bae amil jurumiyahna hebat
keluar bae ti pasantren eta pasti alpiana hebat keluar ti pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar ti pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik teh ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna itulah didikan-didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring nu mantak kanyahoan asal kopeah miring we pasti murid anu lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka handap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi kumaha guruna katuh kumaha kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum kuari manusia geus hebat dididik peralatanana dididik perpikihanana sangkan ketikanya ngurusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya pan zahir mah geus diliwat ieu mah deuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu fikih heula besi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk urusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun besi engke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji hiji daerah masjid salat tanyaeun eueuh wari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese kayakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh dangjang nanya eueuh nyana teh nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat nek jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy baitullahna di mana cek nyana ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih nek jadi wali jadi teu salat pugu wali teh ngalobakeun salat aya teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi heula dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan ka cai eueuh kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun haik beat mangga deuk ka mana maneh deuk ka Allah nah make jeung deuk ka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah aju deuk ka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deuk ka Allah na bener di imah dagang teu dagang deuk jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia iceun warungna iceun warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek sama kos main gaple kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya ican bikin ka batur
nyanya sia bener dek Allah bener nah make dek Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju dek Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ke Allah maka dihente-hente geja ka Allah mending ti kuari dek di ka Allah ke bener jadi teka Allah gengke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun dek di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia dek di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh usah uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna teh teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun indak ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garizkian eureun saya jadi PNS da pahit amat encan sakumaha ieu mah encan tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS da mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah ke hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orang dalangnya pinter bener sih di ka Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ka Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya be boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana de bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun ti naga guruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah tuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu saya emang teh hese norekat ngadengena urang torekat bajeuy sabaru ka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk ka Allah pan maksudna ge parojol we kiai woi mah bagus ya kiai hebat sorban ge udeng-udengna bakul eleh malah aya pangkat ke Habib-habiban zeuti enak nih kiai abdi yang belajar tarekat pangbeatkeun ayo dek ka mana ye kiai ka Allah nah iya Allah pan urang azal aja minallah haju ila Allah ku Allah mending dikuari dek di ka Allah kan daripada engke paeh kaget datang ke Allah bae keur beujina urang ka makhluk ka dunia mending dikuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel bae tah sasalaman lumayan dapur-dapur THC tetep meureun gerak Allah manan gitu gerak juri ceuleuh gerak Allah juri teu mah atuh kos kitu mah sakira-kira nu mere sodaqoh mah burung santri ka sia-sia eureunan magawana emang maksudna kayak gitu malah kula ge nyieun menerima siswa baru eta mah pesantren juri temen nu kos kitu komo pesantren modern mah teh jahanam teh mah tuh urang lamun kadengi ku nyana pasti nyana ka urang nyalakeun ieu keur ngaji bab naon bejakeun keur ngaji bab syariat batu los deuk sakola di mamana ge di misro los amis di jero
keur carita deka Allah boro-boro modern pugu nu pasantren salap ge ngaharepkeun ti santri supaya sasalaman eta teh jurig ye emang kumaha gitu geus kiai ulah kusuk buat beat urusan bae ka ditu santri asal nu sugih degetan ai maksud eta mah emang kitu ieu kula mah tolol sia aja baik balik mantap Ki Abdul Halim mah baheula Ki Abdul Halim mah dek kabeat jelema teh aya 5 ngajajar dek asup tarekat. Ieu diterima, ieu henteu. Geus nyahoeun cenah. Kajeun teuing ieu mah henteu mondok, ieu henteu mondok. Mondok kan biasa doang teu boga santri, ieu mah ustad biasa bae, ieu mah boga santri. Kajeuleuan ku Ki Abdul Halim mah. Ieu hiji terima, ieu mah teu tilu. Geus bae Ki Abdul Halim mah tegas. Nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulamanya mah nya, geus urusan bae santri sia ka ditu. Sia mah bukan santri yang beli Fortuner dia mah kos Kipudoli bae sia mah tungtu make Kipudoli beta lampiasanana padahal masih ge sarua aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS tah ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah ieu teh deuk dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkeun supaya timbul keyakinan hiji bae minallah ilallah titik abdi nyanggakeun beung teu-teukeun ti goro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu abdi mah beneran ti luhur sausa pramut ti handap sahibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng betara teh jauh kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap lamun teu tani siap lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang dia rugi bae sia bae daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokona mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kumaha ge dahar atuh mah nya guru teu mere tuh sia bapan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama kumaha guru bae ieu mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru ieu mah tsunami bager tinggal bager enten abdi mah beneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama sek atuh aya kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa ai guruna dahar teu waktuna suk-suk ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran nu tadi mah wuduk do can dahar penteu mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aya nya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka balik sia ka ditu
ulah kitu mama sia suuzon ka aing deuk kumaha teu suuzon atuh jangan bibita kula pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkekeula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak gerege dak tuh jadi kotok deui tah lamun sia geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan bari dablon lain gorekat erahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya maka artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum aduwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu can nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha sia aing teu nyaho atuh aing mama teu nyaho mah meureun abdi ge diajak ngagejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah sia yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama hek sia di ka mana deuk ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener ai kitu mah sia deuk ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun ih atuh abdi Allah keheula ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jaheu nya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku mama neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum deuk ka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang deuk ka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha aji diri urang mentek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang kajen apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajen teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum kajen teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan puasa urusan dahar urusan hudang tipeuting jeung teu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai hendak didatangkeun mah ku Gusti Allah teu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mama kaharti tok mulai mulayan
yakinkan Allah aya di diri orang. Wah, terah jadi Siti Jenar ya. Aya belah mana tuh? Baca mananya deui bae. Belah mana tuh Gusti teh Allah teh? Ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artina maneh henteu ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu di tangan Gusti Allah. Sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Balikna ka diri urang berarti aji diri. Naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah? Sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa ilam takun kanahu yara. Ente ibadah asa neuleuh ka Allah, mun teu bisa asa neuleuh ka Allah, asa dideuleukeun ku Allah. Mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah, Allah asa neuleukeun ka urang. Urang neuleuh ka Allah, Allah neuleuh ka urang, eta lah jadi. Jadi ai kos kitu mah perasaan burunganan mama. Geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun, usaha urang asa neuleukeun, eta kan rarasaan. Nah, supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha? Maka dibeatlah ku guru. Ieu lah laksanakeun. Sapenting baca ku manehnya sholawat lah, kumaha sholawat si mama. Kan salat ka Kangjeng Nabi, nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi. Nu pernah dibawa ka surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril. Anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing, dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing, maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal bisa sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing. Lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci. Wih jahe dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya Allah, kakarak dididik ye, jahenya sing loba maca sholawat. Sok sapenting sabaraha maca sholawatna 1000. Maksud maca sholawat apa dipake ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae. Kakarak cikeneh cenah deuk ka Allah ka jahe deui. Masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta. Aju heulan mah heulan si eta. Mulai di guru sing tenang ya, cicing di dia tuh cicing di dia tah ya, jika kumpulan sekali atau seminggu sekali mal bisa tuh kumpul mah tekanya hoan mana leles jeung heurasna supaya kanyahoan leles jeung heurasna besi leles urut. Nah iya ilu tuturkeun nya tuturkeun. Lain sambarangan teu bisa sabulan teu bisa satahun. Imam Ghazali 13 tahun, Imam Syafi'i 3 tahun. Terus berbagai-bagai gitu. Imam Zaid Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun. Kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul. Eta mah rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah. Berangkatna melalui wali yang mursyida. Wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru. Hanya cara-cara jeung metode-metode guru mah tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya. Hampir jarang, tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku. Eta teh nang guru lain, nang Allah. Kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae. Bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae. Labjatun tarkib gusya labjatin dihareupeun guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam sagoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae. Sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenteng kumaha jeung teu kanyahoan salahna sanajan salah embung disalahkeun. Misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok nya salah sih mah teu mondok
gagahnya di hari penutup mondok mah datang maka imam emang aing salah ieu kuari dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial mus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wana sukal hajari eta mah digosokan kitu dek herang batu bangkong mah teu dek herang kalah kakesel nu ngagosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung mah nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi kuari herang batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren kenanya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat ya Allah nah kuari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah segala rupa gen niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah mah saya bagianan eta mah tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas horenganan dipraktekeun mah hes ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang nu bodoh mah bisnis sayang boga duit ai kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna ai duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal mui pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil kiai mah bisa ngadalil si Udin teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kiai ulah loba omong hayu urang babarengan bae itu ge Habib Rojak aduh itu nu saha nu geus hideung Haji Pendi aduh geus hararideung jadi areng
kunaonnya jadi ka neraka kunaon aja pending ngomong ente ka neraka tuh aing ona maksudna emang dunia tiba lagi ayo dunia ge atupan meureun jabatur ge ente ka neraka emang celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha tuh kuari mau bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara nama ban maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar itu kiai itu kiai PDI sarua ka neraka kene ambalaya dalil tinggal dalil tetep neraka bae tah lepaskeun dunia lepaskeun makhluk lepaskan nafsu jeung setan eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun perang jeung ISIS mah gampang perang jeung Amerika mah gampang perang jeung Nasrani mah gampang artina gampang aya waktuna mungkin setahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun selesai tapi perang jeung nafsu dimulai beat deka Allah di harita lah perang jeung nafsu ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur silaturahim bakal ku nafsu ulah segala rupa bakal ku nafsu henteu ku batur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawaka nyalakeun can waktuna ku ari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana cak-cakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah ieu lah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai kuari geus rapi eueuh kahayang ieu mah kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mung yai tarima teh hayang aing kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki pulau ali batuh teu mambung bung pangagung bung pangalembung hiji aing mandek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil baydha fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea eta meureunanan hese teuing teu mah meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teu mah huis deui malik teu ka deuleu deui teu mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana mah geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu kene nah maka bakal kadeuleu engke pangkat-pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guru nu ngadidik fala turafu maratibur rijal maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila biasabiya kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah
saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat, saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar, paingan beak kabeh kunyana guruna tuh kos gitu. Guru kencing berdiri, murid hiber ujana, bari hiber kiih bae nama wer. Nah iyalah kajawan pangkat seseorang adalah ti guruna, sebab dididik ku guruna, maka nyana seakan-akan kultus ka guru, sebab guru anu nungtun nyana ka Allah. Urang kikiran ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun dek dibawa ka lawang Allah. Seakan-akan Allah teh aya di satu bagian, seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna, ngan aya nu asup aju aya nu balik. Ngan mayoritas balik kabeh. Udah sanggupin asup. Nyanana can kaluar sahibul betna geus baralik, geus neuleuan bae kebal teuing ngaji lapar. Can kaburu gitu ya, dipersilahkan kakarak di lempeng-lempeng ka jalan. Anu can berangkat, anu ndek siap berangkat, anu geus berangkat, aya usul maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun. Maka guruna wali, muridna sok diangkat jadi wali. Minimal jadi solihin. Nah, ieu mah maksudna kan lain ndek sesenangan. Tetapi ndek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk urang di kitu uzlahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deuk ka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deuk ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Kuari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat, ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dialah urang terus ngopena nafsu, ulah nutur nutum nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bitaba'iyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deunggeur cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah, emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna kahandap haju naon garang-garang samping kaluhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husuku kitu. Lamun bisa husuku kitu mah meureun urang Cianjur harusu. Buktina jan teu. Biasa-biasa bae. Tita ngaleungitkeun ria, posisi ria teu nyaho, tita ngaleungitkeun ujub, posisi ujub teu nyaho. Jalan ngaleungitkeun ria, ujub, takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga. Balik we nyana teu dibere berkat nyana nu ngomong, nyana anu bendu. Tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat, Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramahna. Ngomong jeung babaturana kasing salah. Mulai kita ngomong gitu. Emang dinya meunang di dieu henteu lah kajian karena Allah bae. Kema tujuhna moal hadir lah. Itu penyakit eta kos gitu. Nah, iya kan hese. Nah, eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah.
Adapun thariqah nu terserah dek make thariqah naon ente sarua acenah dek qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga anak tijaniyah hegae usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozakiyah teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkan dunia mangges ninggalkan makhluk mangges tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur-nutur nafsu nutur-nutur ka hayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajen ku kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna jingnya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba tuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio oh cak Allah kok tolol-tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat atuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu hari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan maina sauka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan wa faizal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian kabelah dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae kabelah dina Allahumma rzuqni ya Allah terus geus ya Allah ambalai amat apa menta mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar di jeung hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon kipu doli tolol hizib ripai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow pohara jasa ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae masyarakat kan geus kieu yeuh terus kieu bae asana ieu mah geussan turun kan ka handap ka dieu pajar deuk geussan naik deui ka dieu turun deui ka dieu nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk ieu keur carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh dikabeehkeun bae terus ditorekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah doa teh kan ngarayu teteh ngaranna ka Allah cek Allah aing teu kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah pas dawe ieu makom naon ieu oh ieu makomna ngariung salamet ngariung doa salamet bae geus malah mah kabelah dieuna mah geus hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat dadak kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung
pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh aya keterlaluan mah panjangna pendek teuing komo sautet sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu ulah-ulah urang hayang soal rezeki ulah-ulah urang hayang sehat ulah-ulah yang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh moal boga makom indallah moal wajen jujungkelan moal bisa teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi ieu mah dibaca sok teh doa Kangjeng Nabi we emang ngahormat ka Kangjeng Nabi nah adapun diri sorangan mah deuk dikasorgakeun mah deuk dikanarakakeun mah ngajanu Allah ieu eta teh lain ngomong doang di hate urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap besi ka neraka aing teu siap jasa berarti nafsu keneh kan nafsu keneh aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun tah Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon ngaranna Cibarusah aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal terus datang ka dinya borok di dieu bude borok bilatungan di Tangerang ge aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dieu lamun Jumaah di dieu di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar ju dieu kudu gagaro bae gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi geus dibejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta nabi latungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toelan bilatung asupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya Ki jak kiai lain banyak di ki bae gitu Ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ka kadinya makhluk Allah menang yeun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah bae bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareunnya lamun teu di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu Ki eta leho nang Allah oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teu dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing deuk dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu ye kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener
ente dibere we gering 2 poe aja bae ente cai lah kadukun lah ieu bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu bawa obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ieu deh kumaha urang nafsu tah ieu babaro-baro hayang sorga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhya bihi ilal hawa teh moal bogal pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan purati menta-menta ya untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukul ada dicoba coba kutuan seh mejennya nyana keur hees batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh naonan paranti usaha aing oh bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana ndek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan we sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan we nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kota-kota teh datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Tirebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhluk kan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali guys, urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah gitu ulah guys. Allahumma nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa aya teh henteu di neraka keun gerger.
ulah saturut-turut kudaya nu nungtu jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar begitu pengusahana ambruk total minta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh cekna sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya sulah sok tujak tunjuk jur hati teh sagala teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge aya Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus benta tulungkan maneh ka kiai anu bener aju kiai anu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di mautan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat kan geus tadi beat ku Tuan Syekh gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jariji ceknya kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga naon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugu mung surut sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah tete nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing ngejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai
kita bagi dua kudu inget ka Purwadak sih siati bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam teman kos kiai teu beres teh kiai kuari mah nu mantak sagadaya alumnian kubaya kararumpul imah kiai engke nya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu sagala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam teh kos kitu wah nu kos kitu Assalamualaikum Waalaikumsalam deuk mana abdi ieu mah santren jadi mah pondok ke kampung pondok beras penis kali itu tuh aya pondok kiaina aja pendi di ditu bisa dagang karung saya di ditu mah oh ulah ka dieu nu pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge letik teu endeuke ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dieu nya supaya jara di jelema orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig ulah aya tatuan Syekh mah dikitukeun ge bu mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun lain dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebab nyana menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cak jana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan we nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta, sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia. Iqrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia. Kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia. Sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh ndek ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu. Mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah, kuari sia menyikapi dunia nu ku sia ndek ditinggalkeun kumaha. Sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit, nu direbut dan lain sebagainya. Sebagai sia manusia nu ikrar dek ninggalkeun dunia, coba sia kumaha menyikapina. Ketika urang dek ninggalkeun dunia, dunia jadi cobaan. Ketika orang dek ninggalkeun makhluk dararatang, berang peuting terus bae dararatang. Engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat, engke makhluk nu mere anu menta, engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing. Ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat, ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang, sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkeun makhlukna dek ka aing. Ketika ndek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana kaindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat cekeuna horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid lu badak dek jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ieu anu ngabimbing kurang menuturkan Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi
tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh mah urusan lasa pira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tama sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutik sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas ya urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong malulu pegbud gedena bohong pedagang pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus karena itu emang tengah bohong di tengah keluar hahaha we moal teu ku galedeg teh jelema nggak bohong ka pamajikan nggak bohong ka anak teu meunang nggak bohong ka tetangga nggak bohong tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya ja Kangjeng Nabi ge 3 taun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeuna masyarakat kabeh ge atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu je diangkatna dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu kapangijeng Allah teh di jero seuneu sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bed moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah keur usul ilallah Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rozak edan anyar tuh kan kos gitu saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah oh abdi nang Allah masyarakat nang Allah nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti dibendukeun nang Gusti atuh abdi ge ka Gusti ya isuk page toge bakal maut ka Gusti geus teu aya dampakna naon cemohoan masyarakat penghinaan masyarakat dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud kakarak diangkat usul ilallah seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah usul ngaranna rasul henteu usul ilallah atuh urang ge sebagai umatna atuh usulkeun ka Gusti Allah ngobrol jeung Allah loh endek ka mana endek kondangan ya mau usul ke Allah sih kos gitu dan bantak nah carana iyalah ku dihitung-tung ku guru mursyid nah ieu carana mahfudun bittabaiyah boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor gabae nafsu
ketika di awak orang ieu aya ka nyeri dipicen ku orang-orang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat teu meunang. Datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun. Teu bisa kajen gua kumaha. Berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan. Jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere. Mungkin kesulitan dunia, mungkin orang digeringkeun, mungkin jelema arindit ti urang. Atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina. Kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh, batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub. Tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub. Kitu ge ca Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu, kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah. Tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor miong wang. Wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen ku kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode. Aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae.